Tugas orang sebagai santri, orang eta kudu mengedukasi masyarakat awam. Karena ketika para santri berhenti mengaji, otomatis masyarakat awam eta bingung kudu ngajina eta kasaha. Sedangkan ketika bingung kudu ngajina ke kasaha, ke masyarakat eta salah belajar tentang masalah agama. Karena qala al-Bukhari rahimahullah fi awali kitabil faraid fi sahih qala Aqabatu bin Amr radhiyallahu ta'ala qabla damin. Selagi aya para ulama kurang kudu diambil pengetahuan qabla damin engke mah para ulama geus eueuh nu jaljol eta tanpa didasari ilmu pengetahuan ngomong tentang masalah agama. La tahmilil ilma an ahlil bidah wala tahmiluhu aman la yurafil talab. Ulah sampai orang eta belajar ilmu ka jelema anu teu nyaho urang kapasitas ilmuna masantrena di mana, yakni alladzina yatakallamuna bidzon. Nyata dengan mengatasnamakan agama, ngomong perihal agama menggunakan otakna atau sangkaan kuatna. Aju kudu kasa orang belajar ta'allamul ilma min ahlihi, kudu belajar ilmu eta ka jelema anu jelas ilmu hakikina masantrena di mana, bisa maca kitab apa henteu. Engke mah wa maji qaumin yatakalamuna fil ilmi bimisli nufusihim. Engke mah jaljol para jelema, para nuduang santri, nuduang kiai ngomong masalah ilmu mengatasnamakan ngaji diri. Wa dununihim ala tilai salah mustanadun syar'iyun. Ngomong eta asal bitu bae tanpa didasari ilmu pengetahuan. Aju ujungna sesat menyesatkan.